Sampurasun baraya. Ay orang ngetut dari video si Masia serang Madasar baraya. Ayo mau ngobrol ya baraya. Cisok baraya. Nawan sababna video Madasar serang Masia naik. Menjadi pertanyaan anak. Nawan sababna video Masia serang si Madasar bagus piuna naik video na sababna baraya. Ayeuna orang ulah nyalah genting ka si Madastarnya. Keras ka Masia, ayeuna orang kudu bijak gitu, pemikiran kudu bijak. Naon sababna video Masia sareng Madastar jadi FYP. Nah, ayeuna orang nyalah fokus nyalahkeun Madastar sareng Masia. Teu bisa baraya. Soalna eta naon sabana video viral tergantung orang simkuringkeun dina video-video anu katukang tergantung orang. Lamun orang ayeuna emosi orang nonton video Madastar di sekitar 50% ya 50% baraya nu pasti eta video bakal FYP. Mata nu salah tinggal memang Madastar sareng Indonesia salah gitunya kontenna teu aya edukasi, teu aya piconteunana khususna ka barudaknya teu aya piconteunana salit oge baraya. Tapi